soalnya bang tuh bisa. Jack orang mana capek? Mana tuh jadi itu ini. Jack kurang dek mere sesuatu. Dek mere naon ieu teh? Iya kembang jimat. Kenang-kenangan tuh orang. Kos anu nek tinggalkeun urang wae mah buat mere kenang-kenangan atuh. Pantenya iya, orang pandi udah gue nini ireng, besi orang benang kulini ireng. Lamun mana ingat orang tempat kena eta kembang ke orang tiba-tiba datang. Oh nuhun atunya berarti ieu kembang sakti, ti kurang dijaga baik-baik. Nah kenangan ti mana? Caya mana masih kene kuat jalan teu? Lamun masih kene kuat, antar urang atuh hayu neangan babaturan urang karunya si Rudi bisi kumaha. Oh ayo kuat. Ayo. Mana dari atuh yang ini yang anak nyaho tuh mana yang sing bener ngantongan anak pani mah tadi haja iya ada orang getnya ada murag itu mana mah dipercaya teh yang carikan ke ini matu orang si carikan ini mana sih ayo orang terang ke belah itu kembang di mana mana teh kembang bang di mana mana Bang, gimana mana kembang? Ayo lemah orang balik deh, we kasih Agus jeung kasih Rudi, bisa maneh ngarep-ngarep soalnya manehna keur garelut. Iya teh, yuk. Capek hayang keureun heula tuluy dah. Duh genahan kieu tarariis. Meni haus ieu teh tapi tunduh. Asal tunduh dah. Idi ada jelema. Bu, kasihan Bu. Bu, kasihan Bu. Bu, kasihan Bu. Saha deui ieu teh nu ngaganggu teh? Bu, kasihan Bu. Duh, ieu teh ngaganggu wae batur tunduh yang sare. Ibu, kasihan Bu. Ibu, kasihan Bu. Ujung reungit ngaganggu. Aya deui nu sejen, aya wae. Nek naon maneh? Bu, kasihan Bu. Bu, atuh 1000 we cendang 2 bulan. Geuning teu daang 2 bulan eta hirup keneh. Saya mah pengamis saktri. Saya mah gak makan 2 bulan ge bisa hidup masih. Lieur ngadenge maneh ngomong mah, lieur kitu pabeulit. Kan saya mah masih belajar berbicara. Geus mangkat man. Tahu ya tuh 1000 we jeung meuli kurupuk. 1000 ge teh meunang jeung meuli kurupuk. Urang teh teu boga duit, salawe-lawe gitu boga. Ye, daun we ye daang ye, daun ye. Teman-teman, emang teh urang be dasar ibi-ibi jahanam. Basta katulah, mangkana ulah sok nyebut jahanam ka urang. Mendingan balik we, ngaganggu wae. Mana eta budak? Gerak
mana mangkatna? Alam ini orang. Mana itu mana? Rek mangkat ke mana maneh, ha? Ya ampun. Ayo saya. Enggak tidak sampai. Silang ya. Waduh. Rek ke mana deh maneh, ha? Ayo makan. Mal bisa mabur maneh. Pasti benang kuning. Cek, orang nila. Cek, ay kecari nama aku udah make jimat. Mau bisa lepas soal aku nanya orang mah. Aku udah make jimat. Ayo Zak, mangkat. Ayo. Jadi kelah besok capek. Sebenarnya sama enak pada kehalangan ku kembang banyak gaur ku. Pinter oge sih. Sakti teh ngatan ini mana? Urang lompat kadinya ayah hareupeun, lompat ka dieu ayah hareupeun. Matak lalir bagaimana kumaha? Pan heueun ini orang mah sakti. Mantak orang teh bisa ngelawan, cuman bisa ngalang-ngalang doang. Yang geus kumaha atuh maneh ke meureun maneh beunang ku nini maneh ari sakti teh kitu mah. Nyawa orang ge bingung. Bingung-bingung teh jeung Bang Jack mah hayu urang makat teh kumaha beusna. Yuk. Mana? Iya suganya bukan heula cangkel lah. Rud, udang Rud, maningakeun urang. Ieu maneh teh ngora keneh, jabacan buka kabogo. Urang onam, enggeus ajan awewe urang beuki ngameki. Adatna gede, urang ngabeakeun pokona mah ku adatna. Ya basi mayang jeung si wangi wae di keur umbaran maneh. Urang geus umbarana, bisi maneh kaliwat. Mana ieu, urang mangkat ah. Oh, tak ieu nan kembang obat teh. Sugana bisa ngadikan si Rudi ah. Jika cekolot baheula teh itu dah ubar jeker pingsan, sugana tuh ah. Don. Alhamdulillah meneng sadar. Suantai kaliwat. Para roek kieu. Orang teh keur di kebon ieu teh. Orang teh kabur jeung aki-aki jagoan teh ya. Haus dah. Hanginum ieu teh. Di mana tuh na ieu cai? Pan itu leuweung cai ieu. Ayo cerenangan yuk. Kurang tungtun. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.